bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia Suhaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bunga-bungana kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka na iku bunga-bungana Abu Lahab jariahna nu ngaran Suhaibah nyusuan Kangjeng Nabi padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen asal poe Senen na ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bunga-bungana lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ka sorga endul masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat sadajan urang neraskeun pangaosan urang mepet hujan heula doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi urang ngaminan kabeh Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus orang baca doa teruskeun Rabbi firli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira manjur oge Haji Fendi sakieu manjur masyaallah ngadoa ya ya be hujan aja eta kene doana eta kene ya Allah ya Rabbi hujan kan kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu
dindararaga ta'ziman wa takriman ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi hujan bisa dipindahkan, jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah pasti di hiji daerah aya nu ngagebregi hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya. Tapi sajam doang ge kurang ge hujan deui bakal. Sebab di ditu di ka dieu gede hujanna ku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meme nyaritakeun maulid besi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ya. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aju hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem, alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihi diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamanna, Yahudi teu salah di zamanna. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atuh kadaluarsa. Kadaluarsa di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener sebab geus aya Al-Qur'anul Karim.
Kangjeng Nabi nyaritakeun memeh Kangjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodif, ditahrif, dirubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh Masya Allah nu mabok ambalaya kacilongok nu mabok. Tatangga Rusdi marabok, tatangga Haji Masuri marabok, si Endul manggeus bogoh tama biang nyana pengedarna cepu nanya sial kesindul. Aduh frustasi gara-gara ngabengkel hese jadi cepu tewa kabek tuh itu mabok di zaman patra diteruskan kurang Cilongok ngan untung lain orang Cilongok asli KTP nama nu Lampung anu Palembang orang Cilongok nama leuwih ti heula Gusti Allah nu agung asa zaman patra baheula zaman patra seperti kitu orok mabok remaji mabok geus puguh kolot etalah zaman patra jelas syariat asal geus mabok bae atuh geus kabelah ditunan welan simba ya Allah ya Rabb. Jadi di zaman patrah mah percis kos hewan aya gejak kotok endogan aju nijileung leuman kemudian megar terus di paraban ku indungna gede anakna jadi jago tekebal indungna ditumpakan sial tak kotok Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu kuari na'udzubillah min dan lain di Cilongok iyo Cilongok itu Cilongok ini memang biangna Gusti Allah lu agung zaman patrah seperti gitu embe reuneuh anakan paraban ku indungna gede embe lalaki embena ngomong ke mana mak tiris mah siap emak ih mah tiris neangan sejen lain gitu mah mendingan emak bae lindek mama sial tak embe goblok ya Allah ya Rabbi atuh neangan ka itu cek seman ulah di dieu gili bedan di aing bae lah mak si mana nonggeng deui sial ya Allah ya Rabbi eta zaman patra seperti eta anak ke emak ke anak bapak ke anak dan selanjutnya eueuh syariat patra ngaranna ge Masya Allah karim kunaon haju dilanjut ke zaman ayeuna zaman patra eueuh syariat lumayan gapleh hambalai judi eta endul nu mantap gendut balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantap kita lamun ngising deuleu ge waduh nah ieulah zaman patra geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman patra hambalaya berjamaah saimah sakampung-sakampungna kemudian zina kitu keneh zaman fatrah mah kitu keneh judi luar biasa
pembunuhan nu mantak nyana di ditu nyieun kapilah-kapilah. Makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana. Ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan-rombongan jeung kapilah-kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah-kapilah anu gede. Teu aya hukum syariat nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba. Mana nu kuat, mana nu gagah, etalah nu menang. Kitulah seputar zaman fatrah perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah. Saat di negara unggal negara sadunia teu jelas leuwih-leuwih di Saudi Arabia Jaziratul Arab dimimiti Mekah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman terus dijelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin Allah ngalahirkeun seorang manusia afdalul makhluqat Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam terus ka Kangjeng Nabi sis naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa. Terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin, pindah datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah sperma Kangjeng Nabi aya di dirina eta Sayyid Abdullah Masya Allah kasep biasa aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neuli Sayyid Abdullah bedatang ka ngaririntih aya nu teu dahar sapoe-sapeting asal neuli Sayyid Abdullah seubeuh aya nu dua poe da peuting asal neuli Sayyid Abdullah beunggeus seubeuh bae ku kasep-kasepna lapar leungit neuleuh kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah na tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna nu aya di punggungna kabawa ka asep awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleuh beungeutna seubeuh asal lapar neuleuh beungeutna wareg. Masya Allah ieulah kaistimewaan Kangjeng Nabi urang kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu sabalikna urang keur seubeuh neuleuh haji pendek Masya Allah lapar haju neuleuh haji Masuri waduh tambahnya laparnya belum sebaliknya teman orang kerja bener aja Masuri Masya Allah asana henak gitu aya nu kos gitu jelemanya diciptakan ku Gusti Allah asal neuleuh henak geus bukus ieu mah macem-macem sakitu dijasan ya tuh tetep enak bae Masya Allah kari. Nah iyalah Sayyid Abdullah. Begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah, kemudian jima pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah ngahiji jeung ovum ngadadak Siti Aminah pikar sepen jelema. Eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep. Mantak awewe lamun keur hamil kadeleuna geulis. Kadeleuna geulis bae heran. Budak santri mah hajuna resep kan reuneung bae heran. Atuh ka kebo-kebo reuneung resep budak santri mah. Sia jasa. Meureun kebona eta geulis meureun. Anak asal deuleu nu reuneung bae ya Allah ya Rabbi geulis amat tak kebo. Atuh ciuman ku si Allah. Lamun aya awewe reungeut ya beda sinaran
Siti Aminah luar biasa gelisna ka Nabi. Masya Allah karim. Dicaritakeun terus dina berjanji mah bulan kahiji, bulan kedua, bulan katilu, bulan keopat, bulan kelima sampai bulan kasalapan. Hartina per bulan per bulana ieu kadatangan nabi impian-impiana kapanggih para nabi eta lah nu sok ngayuni ngaranna. Mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok. Ieu teh kotok. Anakna bakalna ieu teh kotok. Ayo teh kotok teh kotok mah pan boro-boro di ditu di meja ge dicempal bae pan teh kotok. Di kursi dicempal. Tah lamun aya jelema geus ieu teh kotok geus. Kajen teuing di imah sorangan ku indungna nyingkir sia. Ieu teh kotok eta. Geus kubuh babaturan da disingkir-singkirkeun bae. Teteh yuni teh kotok nu bagus mah yuni kembang. Mantak pandian ku kembang. Jadi dukun ieu mah tuh. Supaya bagus. Lain kitu. Keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Terutama salakina. Pamajikanna hamil sok ngedengeng. Bacaan ku salakin udah pakai baju geus waduh ti heula nih mah Masya Allah dek dibere jampe ya set bacaan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sampai selesai tiupkeun kuari ti dia ti luhur heula ka handap atuh geus sakitu kuas kuari bacaan deui wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين tiupkeun kuari tihana balu Bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara sampai nu tadi kuari tilu ka dieu ka handap rada leuwihan saya dik leuwihan maksudna abeh babari kaluarna abeh ngeunaheun abeh ulah aya kendala eta jampena catet eta di samping keur hamil bacalah surat Yusuf abeh kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui kabehan urang kabehan itu untung rusia irungan ge petet-petet gitu sabelah samangka ku kabehan urang Masya Allah tuh Kangjeng Nabi Yusuf mah samangka sabelah ku sorangan loba nu kaedan-edanan ku Kangjeng Nabi Yusuf Masya Allah nah ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene seringan maca surat Maryam. Nah nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya kumaha ieu ketika hamil apakah karasa hamil teu karasa nanaon sugan karasa berat Masya Allah cik Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat saeutik ketika ولما تم من حمله شهران إلى مشهور الأقوال المختلفة المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله barang 2 bulan Siti Aminah hamil ya Karim Sayyid Abdullah na wafat maot Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah budak di jero beuteung geus teu boga bapa pinabieun pi rasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan
bapak nage maut di Madinah. Kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ke Gusti Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Gusti maha sagala-gala, tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak, tapi kehendak Gusti lain. Abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah, seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis kosoran Cilongok we kitu. Suran Cilongok kitu tenang we. Sia kurang seserian we geus boga nu anyar. Sial jasa, orang Cilongok pisan. Orenganan selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Kontu tah mah intermezzo tah. Tuh, setelah selanjutnya dan selanjutnya nayalah lahirlah Kangjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia, sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ke arah wetan, eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kangjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali, didoser dek dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nya nama teu percaya karena karomah-karomah, nya nama teu percaya karena leluhur-leluhur kos karar itu dipiceun, tapi kersaning Gusti doser parotong bae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari dek berubah menjadi Sunni, Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampean insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun ziarah. Haji Masuri mah keur teu beuki ziarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah atuh kamayangan sakjana. Aing mah ngeunaheun sakjana. Tapi engke mah bebas ziarah insyaallah. Kuari anu di penjara geus 200 pangeran. Tembak geus genep pangeran. Bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal di penjara. Iyalah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi. Insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Sebab diteliti ku Raja Salman, kekacauan-kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari kerjebarkeun Wahabi, justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkeun ke Wahabianana. Kersaning Gusti seperti etalah. Nah, langsung diurusan nu ngabidana nage langsung Siti Asia, berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari 2 hari, kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariyah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Ku bungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil kadenya nyusuan. Saenggeus nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tas mana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Aju kula milu ngurusan. Cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cek Abu Lahab bungah amat ya Allah geus lahir ke alam dunia. Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bungah-bungahna. Kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Nah ieu ku bungah-bungahna Abu Lahab jariyahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kangjeng Nabi
padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ka sorga endul masyaallah bahkan nyana jadi pamimpin ke di ditu jadi pamimpin ayo mana anak gua anu make balak genep teh sorga cek malaikat gua jadi kos kieu teh ya lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bunga kulahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariyahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senen masyaallah tuh komo urang baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu tas salat tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk itu sabaraha bangun tilok gimana lebeungeut teh kadeuleu tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asal ieu masyaallah karim dumadak ulah datang teu dadak teu maca sholawat jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya jeung teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeunna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa ulah hese jang dahar-dahar aja anak genep maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar namun deuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 plek geus geura ka imah lan gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kurma neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat geus neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan terus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun mesti ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deh dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta ke Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi
coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa moal geprek datang ka subuh tama Masya Allah datang ka ieu rarungka dia tidak atunya ada balik ditutup baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana teh eta kos kitu cek nyanapan cenah dibaca ku kula menjadi kos kitu doa salah nyambatnya terus saya terus gerimis letik tuh cek kula geus setengah jam bener bae guys coba cepet bae nu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 22 peuting geus deulekeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha 6 sarua si jingai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tirinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na emang depan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal tobara main cekeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahanang beuji nu bener ieu Masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di mana pupim pan ieu ngadadak saha nu mawa anda datang kan dia dipeluk ku pamajikan kak Masya Allah ya kikiriman kakak puaranya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi ya tamu kan dia cina kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit nanti tadi bagikan pan ku kakak atau masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku saja dah titaku kakak aing bingung ya kasihan kumaha lalakon Masya Allah karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti eta lah dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat bae tadi Masjid Bangona segala hapanon gitu ngar ketua maraca sholawat beta bangunna bari geus laleh ieu teh ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh teu kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji kitu keneh tahajud tilok
duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan salawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceri baramentana nyana lagi ceri nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebudi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kubaya tetap ai lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik celak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakene sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek pura bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca sholawat daek mere lamun urang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikanna ka sabaraha ieu salat ka tuh gara itu salat neng ulah mikiran kula mangke deui kesalah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan da lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya masyaallah karim na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ima tiis maksudna tiis da ka neraka tiis teu ngajawab ya ku embung meureun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah
datang ke 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahirkan Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teh kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun,an sageusna kasieun,an maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai turun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu? Ka mana? Ieu malam naon ieu? Aing mah jadi sekretaris araseun biasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun ka-5 Kangjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun,an nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal nya. Jadi ieu bae terus dimimiti kamari tidinya geus dimulayan wari datang ke tahun ka-5 urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.